Alhamdulillahirabbil alamin. Urang biasa patepung lawung, pamprok jonghok, patepang wajah masih di channel anu sami. Nyaeta dina raraga ngojek, ngopi bari ngabojek. Alhamdulillah dina danget ieu abdi direncangan ku insyaallah pakarna gitunya, ahlina di bidangna. Kalersan tema kanggo wengi ieu teh sakumaha anu parantos usul dipengker margi aya nuju usum pilkades. Saurna teh kumaha upami diguar ataupun dibahas ngeunaan pilkades. Tapi saat acan diguar langkung sae ulah hilap di subscribe heula gitu nya channelna, di subscribe terus eta loncengna oge ditawel supados langkung semangat deui gitulah. Sareng deui alhamdulillah tacan kenalannya urang teh nya nepangkeun masih di channel anu sami sareng simkuring tatang APBD oge direncangan ku palawargi Usup Bumdes bulan Usup Bumdes oge Ai Wiwin. Ai Wiwin. Mana Ai Wiwin? 2019. Ai Wiwin, kemana aja Ai Wiwin? Deket jeung Ai Otok. Iya, anu teu apal teh. Naon gitu? Ngaran Ai geus ka Jepang. Waduh, Geus ka luar negeri. Ai ke Jepang. Teu apa? Dibawakan ku JKT48. Begitu. Ai tak kata, ai tak kata. Itu bener. Luar negeri. Salah. Ngaran saha? Usuk. Oh, di Jepang mah. Ai tu dibawa mah. bener. Usup Bumdes, Usup Ai tak kata. Benernya ngajomantara ngaran Ai, aduh. Haid Luar biasa. Ngehits ai teh. Siap Ci Ai. Siap. hidup Ai lah. Allahu Akbar. Sok semangat aja mah. Bener. Insya Allah Kang Usup sareng Ci Ai mengusut atuh. Pakar di bidangna ayeuna anu diguar perkawis pilkades gitunya. Nah, saat acan diguar panginten palawargi aya nu masih kena bertanya-tanya naon sih ari pilkades teh. Nah, gitu. Ayeuna urang bawi raos taroskeun we ka ahlina gitu nya. Kumaha cenah ari pilkades teh gitu tah. Kang, pamenap pandangan Akang pilkades teh naon? Tetap katanya menurut Abi orang yang sensitif, orang yang terlanjur ganteng gitu ya, produktif, senal pagat oge ciri kudu saking sensitifna. imajinatif gitu dan bertalenta yang tinggi. Menurut Abi gitu secara bahasa, anger Kang. Nah, Pilkades teh eta teh tina 3 suku kata. waduh, singkat 3 suku kata. Beres. Aya arti. Pilkades. Pilihan para walgi balarea. Jadi pilihan balarea Wargi. pil. Kan tenan tetap pilihan balarea. Sami kene. Geus tegeunai keretek dia. Desi dia tadi nanya apa? Anger pilihan balarea Desi. Tidak sih masuk nanya. Mimiti aing mah jadi kieu sih atuh. Kita sok bingung aja selaku perempuan. Dek dikumahakeun gitu. Astagfirullahaladzim. Oh, jantan pilkades teh pilihan balarea. Eta kamu. Cik, pamenap aja kumaha pilkades teh. Hari aja mahnya selaku anu berwawasan tinggi. Iya. Berwawasan tinggi. Anu masuk kanu logika gitunya. Cangkem eta mah geus 20 tahun. Baca filosofina eta teh. Pilkades teh. Janten pilkades teh sami sareng teu benten tepi sareng pilkabe. Astagfirullahaladzim. Pada kieu tah. Ye pilkades tah, ye pilkabe ye tah. Kumaha Cil? Ye pilkades, ye pilkabe. Benten. Cing tiasa ngabenten-keun. Hari Aceh pilkades. Ye pilkabe. Geus. Sarua tuh. Sarua pil. Hari ujang sarua pil. Sarua gelo nah biasa arupina mah. Astagfirullahaladzim. Anu teh kudu berwawasan tinggi. Nya lah cekap. Kudu apal sejarahna. Leres. Serting nuang pil KB. Konsepnya itu. Ya. Pilkades teh
Ari sahur pamiarsa mah cenah pemilihan kepala desa. Iraha diganti itu teh. Oh, tiba heula. Coba heula anger kitu. Diganti. Oh, atuh aja. Aduh, urang teh atuh ieu teh di Laras. kedai kopi well teh atuh dimanfaatkan. Sponsor. Adem banget ya. Oh, Kang, Nah. kamari. Nya. Masa nu kamari ya. Masa nu kamari. Ayo ngomong ke saya nu komen. Kang, ci kedai kopi teh di mana? Aya cenah abi kantos. Pernah cenah ka dieu. Nanya dia ke saya, Kang, bener. Kedai kopi mah. Aduh, kopi na, Kang. Aduh, Buh. halus. Naon Enak. halus nah. Nyeri teh korokan. Seta tuh. Kok promosi memang. Nya urang ieu teh kikiawan teh diliput. Laras. San ku teras studio. Teras studio Kang mau Rijal. Kang Rijal ya Rijal, dengan Peryogi. Cakep banget. segan mengkelam deh dengan. Kumaha we is kopi seger. Beda kadang acep, kumaha we lemon teh panas. Nya asem, nya panas. Urang wede kena pilkades Mangga. Wede kena pilkades. Gara-gara si Ijal ya, bener. Ieu teh urang teh karek tiluan yang geus Mohon. riweuh kieu nya kumaha lamun aya hiji deui da panak teh opatan. Mohon. Heeh, ieu mah urang onangnya kali-kali mah nya. Terus kenal. Walaupun sibuk lah nyempatkeun lah pasti kan sebita pada saya. Ownerna unik jajan. Jajanan. Jajanan unik jalan. Kang Iprit iraha kade Kang Iprit ah. Mana Kang Ibrit diantar Kang Ibrit. Mangga, hoba. Salam. Sedep jeung obat. Oh, mohon, lajeng deh kena pilkades. Mohon. Nya pilkades teh pemilihan kepala desa gitunya. Tah nu jadi patarosana teh cenah naha bet kedah aya pilkades. Gitu. Kedah aya. Bet aya pilkades. Cik. Kadang siga nu ngaremehkeun ka eceu teh nya. Pertanyaan Acep, Nya. siga anu lapar tinggal dahar. Nah, Terus Pertanyaan Acep, Mohon. siga haus tinggal nginum. hampang gitu nya. Hampang. Aw. Siga Acep, Ya. amun hareudang Ya. tinggal ibak. Aw. Pilkades, Ngeri, Cek. pilkades. teh. Mohon. Pilkades teh naon tah? Aduh eta teu ngarti, ibaratna wajar lamun rorombeheun mun musim halodo. Teu wajar lamun rorombeheun Musim hujan. Ya teh naon hubunganna perkawis pilkades sareng rarombeheun eceu. Tah, masalah eta mah unia ka dieu. Ngomong atuh teh ngarti atuh teh kasih atuh. Dibulat-bulit Ya Kang. Iya masalah pilkades. Pilkades nah bet aya pilkades. Akang ngapal. Haji Juha, Haji Juha. apal Kang? Oh nya anu imahna sisi gawir. Do mana tilu Kang? Kamari 2 dijual. 2 dijual. 12 juta. Wih, Nah, bet dijual teh do mananya. Majang tenang, majang hari ujang. Kan bae we, mana manehna. Terus ke manehna, tong pilihun urang mah. Cici we. Tong riweuh. Wah. Kopi rendah. Tong iya ujang. ari teu makan bangku sakola teh kieu. Eta mun ka sakola teh ulah ngalamotan wungkul bangku teh dihakan. Kurogotan. Aduh, Kumaha tuh. abdi teh haruskeun pilkades. Nah, bet los-los kana doma atuh. Teu ngarti Ya, kene. Aduh, bayang. Ieu nya. Cerna ieu ku Acep, ieu nu pinter gitu nya. Aduh lulusan Kairo ya pun. Ya, Kang. Lir ibarat Kang Juha Ya. boga da matilu. Lamun teu diangon, eueuh pimpinanna, eueuh liderna eta doma bakal idak liker. Katen batu. Kaburuan batu. Atuh didenda 10 juta atuh. Hayang ke 10 juta doma berarti sakumaha? Mau 200 juta hari ujang. Mantan kudu aya nu bogana pamimpinna leader jang. Ari leader teh kumaha teh leader? Leader. Samodel solempak leader. Camerak sendiri. eta ge kan mun bumbu taya leader. Ya. Atuh mun mau bumbu Blender aja. blender mah anu sok di ieu geringan dinu poster. Banner ini banner pisah. Topi saya benar. Bukan Bunda. Cekap clear ya. Bukan sampai cai. Sedih ya lagu teh sedih ya. Lain sedih kali ini sedih. Astagfirullahaladzim. Biar ke Nabi Allah. Akan bahin.
jantan inti nama kedaya pamimpin Kena cep kena. Kumana gitu. nya ibarat orang aya ngurus-ngurus KTP Yes. gitu ka desa Nya. lamun eueuh pamimpin gitu nya pan bingung beureun urang teh Piraku Acep nyen SATK di tangan kudoma bayangkeun sok. Di tanda tangan kudoma da ya gitu. Kabayang eta lieur na Mang Juha. Mang Juhan Dengan domba sing horeng na tangan. Astagfirullah. balik deh kena doma masa goblok bahas doma tuh itu punten pemirsa doma doma sama iya pertanyaan salajengna we nya Mun pada teu papanjangan ting dina doma kumaha sangkan pilkades teh kondusif gitu tah Kadangnya pemikiran ate sok aduh di pondok gitu. Tahu cuma pemikiran mana simpel atuh. cek kumaha. Cek pilihan kades piringannya geus dikoclok keluar ceni. Geus moal eta jadi pilkades. Beres masalah. jadi supaya hemat dikoclok batu makan ringannya mau di pamflet 5 juta. Oh bener Mau bener. ieu 3 juta. Cece mah 5.000 jadi eta harita keneh. Keluar tah kades teh. Dikoclok keluar. Siga arisan cenah. Sare dinten. ieu teh milih kades teh lain arisan Haturan hani persulit aturannya. Geus dikoclok jadi. Teu sulit ce. Ngan euceun sulit mah. Tapi kan ari cek abi kitnya kamandangna ngara kondusif. Tetap gitu nya cek orang yang punya pemikiran yang tinggi, yang luas gitu wawasannya gitu, yang madinya welah bebas cerdas gitunya, yang kebelet gitu ya. Jadi kan kurang teh sebagai negara agraris, kurang teh negara agraris, laras, seseragana pertanian, laras agraris mah identiknya jeung pertanian ngarah kondusif, cobaan kurang kepala warga sadayana, ya kepala warga sadayana ya, si calon kades Cina maju lah. Ngarah apal kapirin rakyat atau atau untung gitu jang. Ngarasakeun gitu. Untung kieu babi mah. Kumaha. Hiji lah ieu. Ka balaria gitu ya, abi. Bilang kades serentak. Nuhun. Kayak dina waktos, pimpinan kepala desa pasien hiji syarat. Naon teh? Ngarasakeun sareng warga. Bere muning ya Kang hiji Kang. Maksudna Sina ngalahun muning 3 jam ya Kang. jadi Lamun salamat kepala desa. Jadi misalkan ya tilu kades ye calon jadi dilombakeun cenah ngalahun muning Muning 3 saha jam. anu kuat 3 jam eta Eta jadi kades. anu menang jadi kades anu eleh Dikubur tilep muning sabaraha kintal muning itu 3 jam atuh berat ya yang jadi kadesnya kondusif tapi na astagfirullah kondusif ujang moal aya kondusif yakin abi moal aya nu nyalon oge akan nah saya tuh kira-kira teuing calon di tanggal ngalahun muning aduh tapi lamun di tanggal ngalahun randa masih kena hayang-hayang abi nu kaiji lah masalah randa mah minu kaiji dit bapak maneh dit tadi ready muning rana muning dia muning kok mending aya randa kenakalan remaja muning ya benten atuh muda rame kieu nya dina pilkades ya, biasana sok aya masalah cik pamenang salah ya atau napi Kang Usuk biasanya Kang Usuk masalah naon wae dina pilkades itu biasa jadi masalah biasanya tiap pemilihan kepala desa gitu. Di kampung berenang desa tehnya ya lamun eta mah naon murah gitu nya eta mah di kota murah biasana masalah teh anu loba mah judi Kang bahkan baramayana teh di kampung luar atau di luar kabupaten luar kota ngaradon ngajak judi Kang taruhan eta masalah teh sangkan judi kumaha cik nah iya pemerintah utama warga can apal pemerintah can apal ngarah perjudian para gunung ngaradon meningkiekeun Kang kumaha eta nu ngadon kumpulkeun kabeh
Teras kumpulkeun kabeh ya, di lapang. di lapang. Teras harus kita tutuluikeun ka kasiri itu. Kumpulkeun kabeh Kang. Anu tukang judi Tukang judi unggul pasti di lapang. laki unggul Kang. Laki unggul. Kayak unggulkeun. Sing saha anu sieun ku pamajikan ka katuhu. Anu teu sieun ka kenca. Ya, Gitu Kang. Tegas we teh mah abi mah. Tegaskeun pokona. pasti ka katuhu kabeh. Pasti tapi aya kejadian kamari. Nya kumaha? Kabeh ka katuhu kabeh Kang. Kabeh sadaya ka katuhu. Bal hiji anu ka kenca. Nah, Wis wanian berarti nya. Ditanya we kuku di dinya teh. Ya. Namanya nih meri dia abi piwarang ku istri. Atuh sarwana sia teh. Lain kelak lah. Kang, mending gitu cek abi malah. Mending kumpulkeun nya. Kabeh tuang judi teh. Ulah cenah judi kabeh. Pokoknya mah anu sok judi. Ulah judi 5 poe pemilihan. Ulah cenah judi kabeh. Heula ya. Ari judi teh kan biasana mah kan aya nu menang, karena teh kan taruhan. Aya taruhan terus aya nu menang jeung aya nu eleh. Gitu tak kumaha sangkan eueuh judi. Pokoknya kudu menang kabeh, we sok judi tapi kudu menang kabeh. cek kecil Manuel we beri hadiah. Anu Jadi menang. menang kabeh. Nu menang beri hadiah. Anu eta beri hadiah. Geus. Atuh lain ge judi mun atuh menang kabeh mah. Pada karunya ieu anu teu meunang nah. Judi teh haram Kang, teu meunang Kang. Meunang. Taruhannya anjing sumpah abi mau di Sekalian hadiah kabeh. Sok 5.000-an abi mah haram teh judi teh. Mikir atuh. Bener. Sok abi mah ya nya judi teh dilarang ku agama. Ku negara dilarang. Dilarang. Teu percaya? Nah buat menang hadiah. Taruhan 50.000 sok lah. Yakin. Sok ayeuna mun judi nu meunang. Benar. Iri hati. Iri hati atuh. Nu mata teu meunang judi teh. Percaya di Aceh ku negara ku agama dilarang. Ya. Jadinya 50 orang 50 taruhan sok. Sok lah. Dilarang gitu. Punten pala lagi dilarang judi teh ulah. Ulah. Aya Acep kunaon? Haram. Kunaon cek. Satu nih riweuh teuing atuh. Geus cukup judi gitu nya. Heuh dina mah teu menang haram. Menang haram Kang eta mah. Astagfirullahaladzim. Ece kumaha? Cek biasana masalah lian ti judi naon wae tah. Kan hari Aceh mah nya sok jeung emak-emak gitu sok senam. Jubah. Jumba. Jumba. Tadi saya nyebut Jumba. Yoga. Senam yoga Yoga. jumba. Biasana biasanya gitu ya yang dihadapkan dengan masalah pilkades Bukan bahasa Indonesia saya tahu. kan Jumba ya. Aduh, oh bener sok itu. Sok berdinya. Dihadapkan dengan masalah pilkad. Biasanya war gitu. Wah, maksudnya what Apa saya mun teu ngarti. Oh, bahasa Inggris. Perang. Aduh. Ta eta ayeuna naon loba korban. Loba silih bunuh. Tapi pilkades. Oh, benar. Cek. Eta masalah gede bener sih. Bener. Masalah gede ieu masalah anu kudu aya solusina. Nah, Cek solusina geus kades hiji. Tok aya pilihan ayeuna 2 tilu geus hiji eta. apa nu nyalonkeun teh meureun? Loba Loba. atuh. Nu harayang teh pan loba. Daripada jatuh korban. Geus hiji moal aya judi, moal aya korban. Geus hiji. Teu warani ece nu kahareup. Oh cenah hayang atuh merenang. 3 tahun di Banten. Waduh, guguru ilmu. Biasa we kasasar. Ya saremen kasasar. Di Arab kasasar. Oh cenah di ieu di Arab kasasarnya. Di ieu Di pasar kamari kasasar. Kita meuli tomat balik mau wortel saya mah. Astagfirullahaladzim. Kitu cek. Leres. Mau teu wani ece nu kahareup. Ada cik dunia. Cik atuh promosi heula tuh jadi kades. Sakit ah. Maaf ya abi gitu. Cai suka esi. Salak abdi cek aja gitu. Abi salah. Kebayang KRW yuk. Terus satu nyolok abi. Gelus ya. Diruji tah. Meni pulgar meni temunang teh pornografi. Pornografi. Bisa benang kunang-unang gitu. Unang-unang mah tetangga tuh. Urang meri unang mah. Undang gitu. Undang. Singkatan itu teh. Pokoknya sih teh. Ayo singkatan. Hei, tina mah kitunya. Dina masalah pilkades diantaranya judi terus parasea nya aya solusi nanya insyaallah. Iya, insyaallah. Buat. Terus anu jadi heran tuh jadi hemong teh kieu. Padahal anu ngaranna pamimpin teh berat. Berat Jadi pisan pamimpin atuh. teh tanggung jawabna kan dunia akhirat. Dunia Laras. Tapi nah jelema hayang-hayang nepikeun ka rela
ngamodalnya ngajual sawah, ngajual kebon gitu nya. Jang modal eta kampanye, jang modal pilkades. Saking hayang Saking hayangna jadi cik nah nepikeun ka bet harayang gitu. Cek kumaha Cek. Ai cek mah nya nah habat pahayang-hayang jadi kades. Kita kades mah gampang atuh. Hese kene barista yeuh. Kudu aya sertifikat. Ninyuh kopi hese, encan kudu milih kopi. Encan aduh 30 detik teh ngan ieu nyapi sikti nyapi eta pamimpin. Pamimpin. Eta pamimpin disarukan jeung kopi. Kopi hideung. cie hideung. Nipi. Rasis ya sama. Tapi emang bener Kang, emang bener. Tapi malah bae anu erek nyalon kades bae daripada yang cenah cukup jadi barista susah. Ribet. Komo daripada jadi Spiderman sok. Spiderman segala. Jangan jadi Spiderman kudu dicocok heula. Cep, cocok heula kunaon? Bola-bola. Isocok dulu step heula. Kegituan capek mending jadi pilkades sana bae. Mending jadi kades. Bener gampang kades mah. Spiderman berat. Batman lebih berat. Tong. Iron Man. Jadi kades gitu. Jadi kades los kena Spiderman atuh teh pemimpin gitu. Nyawa belum urang teh nya atuh. Ini sebenarnya saha sih ya teh? Ojo teh saha eta akang teh saha. Liur kieu aduh aing misalnya Ayo monan. mah tadi kena goreng bala-bala didodot hayu we milu sugan aya naon gitu. Kita diuk geus kita ngomong teuing teh nyaho. Pantesan malah berat tutung di atas ini mau bala-bala. Cek bala-bala cek salis. Hah? Bala-bala cek salis. Kedek goreng heula rek nampo heula. Mangga pamit halanya, mangga. Kemana? Aduh segrog. Mana bisa tutung? Aduh. Ya Kang, enten da sanes nama ge abdi ge sanes salina Kang. Ari Acep naon? Cuma nabi mah nya terlanjur ganteng gitu nya. Terlanjur pinter gitu jadi cara dia teh. Saresna Ya. udah uninga Kang. Naon Kang? Abdi mah Spiderman Kang. Hutan. Acep Spiderman. Kang yang ninggal abdi jadi Spiderman. Kumaha? Awas Kang raya Kang. Punten. Spiderman Kang. Mantap Kang. Atau kurang jadi sarangan saya kok. Pamirsa gitu nih. Tungtungna sakumaha biasa dah ari ngojek banyak. Sudah tuh liur teh. Astagfirullahaladzim. Itu sikanya. Nu ngaranna pamimpin sakumaha tadi diuningakeun berat tanggung jawabna dunia akhirat. Tapi naha gitu nu mata kemeng teh loba jelema anu hayang nyalonkeun jadi kades bebelaan segala rupa di jarual gitu jangan modal. Padahal tanggung jawabna eta teh gitu nya. Da anu aya di dunia pasti bakal dihisab ke di yaumil akhir. Sakumaha Sayyidina Umar minangkana pas dilantik jadi khalifah, kalimat anu pertama diucapkeun nyaeta innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saking beratna gitu nya. Saking beratna. Itu komo deui nepikeun ka beh dituna loba pisan lah anu ngariwayatkeun nepikeun ka naon ngurilingan kampung, ngurilingan lembur sangkan mastikeun wargana aya dina kaayaan sejahtera, aya dina kaayaan anu teu kalaparan, mapai-mapai nepikeun ka pupunyal, gandum jeung sagala rupana gitu. Melaan wargana sabab yakin tanggung jawab anu bakal ditanyakeun ke di yaumil akhir berat pisan. Di yaumil hisab. Itu sabab hari mau mati mah ninggalkeun belang. Gajah paeh ninggalkeun gading. Tapi jelema paeh
lian tinggalkeun hutang teh nya bakal panggih jeung nu ngaranna balitungan. Rupina mung sakitu wae bahasan dina danget ieu kurang tutup wae. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap di subscribe wae nya. Kedai kopi wea atau nepi ka IG-na bobila aya patarosan salajengna padahal geus pamit nya urang teh bieu teh bae teh sawias lah hilap di subscribe wae gitu nya teras di IG-na bobila aya usul atau nepi ide langsung wae ka kedai kopi wea new langsung ya di naon namina teh YouTube na oge mangga bobila aya saran kritik dihaturanan sekali deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.